Mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui sareng acara matuh dongeng prawargi sadaya anu nuju ngabantun carios lutung karya Kileksa. Ieu dongeng kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana saur Kileksa teh ngahaja cenah kenging ngangkat tina carios pantun prawargi jenten cariosna teh kitu monoton monoton. Atuh ulah kirang-kirang nyangapunten pemicarios ieu kirang sugema kitu kirang nyugemakeun. Tapi da para wargi da etang-etang dongeng namina ge. Kasebat dongeng mah mung sakadar mepende nuju capek. Nyanten ngabeberahmana anu nuju naon teh rarungsing kitu teh. Mepende anu nuju ka seueur ka capek. Dipepende sangkan ka capek teh laleungit. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Lutung karya Kileksa. Upami teu lepat nugi kamari teh nyaeta Ratu Bungsu Karmajaya ngamuk di para wargi sadayanya. Janten parigi anu kenging nugaran teh atanapi kenging ngadamal teh harita diurugan deui kitu nya. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, taneuh anu ngurug parigi seah ngaguruh pating burulu pating borolo dibarengan ku sora anu ngagerenggeng kawantu parigi teh anu geus kacida jerona di saeur ku taneuh nu kacida lobana tanaga Ratu Bungsu Karmajaya kacida rosana taneuh nepi ka ngaguruh ngurugan parigi nimbulkeun sora anu ngaguruh handaruan. Kajadian kitu ditetep ku paman lengser anu bengong kaget nempok kelakuan Ratu Bungsu Karmajaya dugi ka kituna. Atuh mata kaget jeung mata heran salilana aya kajadian kitu teh. Paman lengser teu bisa nyarita gawena colohok bengong colohok nu mangkadu panon kawas teu ngiceup-ngiceup. Antukna parigi nu sakitu jerona teh kaurug deui pulih rita sabiasana rata kawasasari balik deui ka asal. Ratu Bungsu Karmajaya kekerot keneh nahan amarah kawas teu tolih kana kacape. Kop cokot deui malangi. Ieu parigi dirupus deui ku kami. Dipulangkeun kana asalna. Aing teh suka ninggalkeun tagapapak pagawean aing. Lamun anjeun lang lunca-linci luncat mulang. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari mureleng ka palebah nagara Margacina. Kalayan teu tatapasini deui hiuk kadawar pacu nu sakitu gedena dibalangkeun ka nagara. Dipulangkeun ka nu bogana. Kitu ninggi segede munding saadi dibalangkeun ka nagara Margacina. Sorana ngahiung matak paur. Teu kasawang balukarna lamun ninggang ka jalma atawa kana wangunan. Harita keneh Ratu Bungsu Karmajaya nyampeurkeun ka paman lengser nu masih keneh calangap bakat ku heran kasima nepok kalakuan Ratu Bungsu anu kacida pisan rohakana. Paman, kunaon colohok wae ha? Hayu urang init, saur Ratu Bungsu Karmajaya sanggeus tepi ka pahareupeun paman lengser. Puguh we para mitra sadaya. Paman lengser meni ngarenyag leuwas. Bujurna ngarempod jiga dicocok kala memeh ngajawab teu ngusap birit geus kitu gigisi kawas nu kapilipeunan pok nyarita semugugu. Sumuhun Raden. Paman teh nuju colohok nuhun. Cenah terus melong ka Ratu Bungsu Karmajaya dua leungeunna ka tukang. Paman lengser. Kuring geus mulangkeun deui tanah nu dijieun parigi. Ayeuna geus liput geus lita sabiasana. Kuring teu ridho lamun tapak pagawean kuring ditinggalkeun. Hayu ayeuna kuring anterkeun. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bangun teu sabar. Anjeunna seja nurut kana pamentanyi Putri Malanggirarang. Sabab jadi panasaran bet hayang tepung jeung Putri Bagandan Sari dina manahna aya rasa aneh pating seleket. Antur ka mana Raden? Cek paman lengser jiga nu linglung. Pancet paman, kuring rek dianterkeun ka Hulu Dayeuh. Di mana Hulu Dayeuh Margacina teh? Kuring jadi penasaran, hayang nyaho ka eta tempat. Hayang tepung jeung Bagandan Sari. Hayu kuring anterkeun, tepungkeun jeung Nyi Bagandan Sari. Ratu Bungsu Karmajaya tegasna keur ngajawabna. Atuh kahartieun ayeuna mah ku paman lengser. Oh, sumuhun Raden. Paman teh geumpur ieu hate deg-degan nun. Pipikiran jadi tagihur teu puguh. Mangga atuh Raden, urang mios ayeuna. Urang ngadeheus ka Bagandan Sari. Hayu paman. Bral duanana mangkat paman lengser leumpang ti heula meni ngadedon. Leungeunna dikupat kapit dibanting anjingkeun. Tukangeunna nuturkeun Ratu Bungsu Karmajaya angkat bari nyuhun leungeun. Kakawihan jiga nurat cenang naker. Susuganan tepung jeung nu dipihar. Beki lila beki jauh ti urut parigi lempang bangun tenang.
Tingkurusuk dinubala paman lengser teu boleh ungut-ungutan kataji ku kategeran manah ratu bungsu. Komo ngadenge kawihna nu matak nyebit kana ati sumarambah kana bayah bet jadi lalowang pikir. Paman lengser teu puguh rasa watir jeung ngarasa keung tapi jongjon leumpang hate noroweco ngupat ratu bungsu. Aya ku aneh jalma. Abung terah menak turunan ratu. Najan sakitu benuna ge ngan tibang hababetkeun pacul jeung linggis. Kaing teu molotot-molotot acan. Kana ngara teu ngaruksak. Kanyi putri henteu izin. Kalah nurut jeung narima daek dianturkeun kanyi Bagadan Sari. Nya muga-muga we ku jalan kieu teh jadi bakal cikal kana ayana kabagjaan pikeun Nyi Bagadan Sari. Singgara sirungan jadi tangkal kabunga kitu teh. Cek hate paman lengser manehna gede harapan. Nyi Bagadan Sari baris tinemu bagja kualatan patepung jeung Ratu Bungsu Karmajaya. Sedengkeun Ratu Bungsu Karmajaya angkatna bangun uludeung jeung tumanina nyuhun leungeun bari kakawihan. Sapaparat jalan teu daek cempe kawas nu keur mapatkeun campe pamake ku jalan dikawihkeun. Atuh haneuteun di perjalanan teh. Paman lengser beuki lila jadi gede hate. Tuna carita nu keur di perjalanan para mitra. Urang tunteun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Ayeuna urang malikan deui carita nu geus katuna lila. Urang suai-suaikeun di antara tatangkalan anu geus galede. Di antara jukut-jukutna urang suaikeun dongeng teh urang teang deui nyatana nyaritakeun heula Ratu Emas Bagadan Sari. Anu geus lawas tilawas teu kacaritakeun sarta keur aya dina katunggaraan. Disiksa ku tetehna Ratu Malanggirarang dipikeun ka hulu dayeuh marga Cina. Ayeuna Ratu Emas Bagadan Sari disaprak ditinggalkeun di hulu dayeuh anjeunna teh henteu galideur teu seueur emutan. Estuning nampi kana naon-naon nu tumiba kana dirina. Di harita tatapan mujasmedi tara incah balilahan, tara aral subaha, tara mikirkeun kaayaan dirina nubatan sakitu. Atuh teu karasa teuing kasangsaraan teh. Malah mah jadi namahan kekuatan batin, jadi leuwih kuat jeung teteg. Lila-lila sato leuweung nu tadina nyingsieunan, nu tadina loba nu rek kaguh nyata ngaharu biru, jadi nyalampeureun bangun lindeuk naker. Ngariung ka Ratu Emas Bagadan Sari, jiga nu lindeuk naker. Atuh para mitra sadaya, sato-sato leuweung teh ngariung, siga nu hayang haja maturan tapa ka Nyi Putri Bagadan Sari, jiga nu ngahaja hayang maturan nyata. Badak nu jangkung badag pating ngarampayak ngadeuketan. Mau nu barlang pating purungkut bangun ajri. Lutung geus ngariung monyet geus ngaredes. Bagong pating solongkrong. Pecang pating ngagalacang. Atuh daratang paheula-heula ngabaturan kanu keur tapa. Antukna Nyi Bagadan Sari diriung ku sato-sato leuweung menirupa-rupa. Nu galak jeung nu teu galak jadi layeut kabeh satia satuhu. Taya nu kumaha ngaganggu kanu keur tapa. Sedengkeun Nyi Putri Bagadan Sari teu inggis ku bisi terempan ku sugan. Henteu gimir, henteu reuwas atawa sieun tetep manteng kayakinanana kuat batin kuat lahir. Husu kana perhatianana musirkeun pikir jeung rasa. Naneda kayang murba yaksa. Naneda kayang murba bisesa. Munut disalametkeun tina rupa-rupa pancabaya. Eta panada teh diijabah rupa-rupa sato leuweung nu garalak jadi ngabula kabeh taluk ka Nyi Bagadan Sari. Malah mabangun nu nyaraaheun pisan. Tapi kahiji mangsa Nyi Putri ngalilir tina tapana barang berai beunta anjeunna diriung ku puluhan sato-sato garalak maturan Nyi Putri anu nuju prihatin. Eleuh, dengan ieu teh loba sato. Ruas teuing aing teh. Nah moal naon-naon kitu. Duh eta maung. Meni gede, badak meni ngajung kiring. Buah-buah keur ngadodoho diri aing meureun ieu teh. Ratu Emas Bagadan Sari ngupat dina manahna bari rarat-reret neuteup ka sato-sato nu ngariung loba naker. Badak darpa mau ngajarentul bagong naragog monyet ngaredes. Lutung ngajarentul meni ngariung. Pecang ngadapang manuk carimuk-carimuk jeung rea-rea deui. Estu mata kelawang jeung hariwang, tapi aneh Ratu Emas Bagadan Sari henteu kapangaruhan. Lantaran geus pasrah ti baretona geus gilig pikir, rek narima bae kana naon-naon nu bakal tumiba, ari nyatana sasatoan teh kabeh ngawula ka anjeunna.
malah mah basa Nyi Putri lilir kabeh ngareluk tungkul nembongkeun diri yen sejat taluk atawa ngabula. Anjeun teh moal naon-naonnya ka kami? Nah ngariung terek marebutkeun awak kami atawa rek maturan anjeun teh? Saur Ratu Emas Baganan Sari jiga nu hayang jelas tapi sato mada sato teu bari saeuneemalan ngan ukur pating kariceuk bari jeung jempe. Tapi sakitu ge cukup pikeun tanda yen sato-sato teh teu aya niat jahat da kalah kadarapa bangun tumanina teu naremongkeun niat jahat. Maung oge nu kakoncara galak di dinya mah cumagug bangun lungguh mata ceuleuyeuk jiga nu milu sedih ka putri sungut balem buntut ngarengkol kukuna ngalingku. Nya syukur atuh kami bunga lamun maraneh moal jahat mah. Lamun kitu carana meureun maraneh kabeh terek ngabula ka kami. Cukup isalah masa kitu ge kami ngarti kana paniatan maraneh kabeh. Ngan lamun nya maraneh ngabula cik kami menta bubuahan. Ayeuna mah karasa lapar hayang barang dahar. Sah nu bisa neangan. Sok kaula pangneangankeun. Saur Ratu Emas Baganan Sari jiga nu hayang ngadoja ka sato-sato nu ngariung. Jeung deui da memang bener ayeuna mah karasana patuanganna lapar. Sato nu ngariung teh ngadadak oyad. Kabeh pating lalieuh pating rareret malah mah aya nu ngorejat nangtung tuluy tatangahan. Ngan teu terus lunta. Sabab lolobana mah teu bari saeun naek. Atungan semet tangah kaluhur sedengkeun bangsa monyet jeung lutung katut surili meuni bareng pating terleleng lalumpatan murut tangkal kai tereke naek meuni rapot. Kawas paheula-heula hayang nyumponan pamundut putri les puluhan lutung jeung monyet ngiles kitu deui surili ngan kadenge sorana wungkul. Seah pating garajleung dina dahan kai beuki lila beuki ngajauhan. Barang ningali kaayaan kitu Ratu Emas Baganan Sari colohok kageteuh. Lami-lami anjeunna ngarti yen monyet-monyet jeung lutung teh ngagugu kana parentahna kabeh ngarti kana omongan jalma. Hari sato-sato teu barisa naek harita mah ngan ukur pating lalintrik bangun bingung teu barisa nyumponan kana pamundutna Nyi Putri. Maung badak jeung sakur nu aya di dieu caricing ai teu bisa nyumponan pamenta kami mah teu nanaon kami geus moal maksa. Ku ayana maraneh caricing di dieu ge bari jeung teu ngaganggu geus mangrupa hiji kabungahan pikeun kami. Sabab aya nu ngabaturan henteu keueung kami teh. Saur Ratu Emas Baganan Sari bari neuteup ka sato-sato nu araya keneh di dinya. Jigana bae kabeh ngarti da terus ngariung deui nu depa nu ngadakom cumagug jeung rupa-rupa pamolah manuk-manuk recet di sarada. Syukur teuing katarimakeun ku kami. Syukur kasararea kami ngarasa bungah liwat saking yakin kami teh dibalaturan ku maraneh. Nu hartina kami teh nu ngelis teuing. Pek atuh masing jong-jon ngariung ulah incah balilahan. Engke di mana kami menta tulung. Ku maraneh tulungan kami teh. Da menta tulung ka saha deui iwati ka maraneh. Kitu ceuk caritana Ratu Emas. Beuki bungaheun bae ngabasakeun ge ayeuna mah. Lantaran asa boga baraya, boga panakawan anu sakitu garagahna. Na atuh gaur maung disada segor badak nyentak di tema ku satoliana kabeh disarada meuni rame. Tayohna ngajawab meureun ngan disadana mata kreuwas nu ngadenge meuni ngajenghok Nyi Putri reuwas ka bina-bina. Tapi jep sato teh jarempe deui sarta tetep dirobah tina cicingna cumagug model tadi. Para mitra kaum dangu, keur kitu kadenge seahna sora monyet jeung lutung disarada bari pating galacang dina dahan kai. Pating karayap kana tangka turun ka handap bari ranggem pubung buahan. Puguh we Ratu Emas Baganan Sari colohok bengong. Sabab rupa-rupa buah nu arasak jeung areuna. Jigan daratang sorangan, murubu diarakutan ku puluhan monyet jeung lutung. Sakedeung oge dipayuneun Ratu Emas Baganan Sari geus numpuk rupa-rupa buah nu ngareuna. Jak monyet-monyet jeung lutung jarempe cumagug ngariung putri. Maralong bangun bunga lantaran geus bisa nyumponan pamundut putri. Bagja teuing dulur-dulur kuring katarima kabeh oge. Syukur geus bisa nyumponan kahayang kuring. Ieu bung buahan anu sakilobana ku kuring katarima pisan.
cukup sakit ge bisa kerengesian beteng anu sakit laparna. Nyi Putri Baganan Sari nyanak buah manggu sahiji terus dituang harita keneh tetelani emat karasana puguh we matak batah jeung regreg leungit kasedih jeung kahariwang sabab ayeuna mah geus yakin sasatoan nu ngariung di dinya narurut jeung ngumabula ka anjeunanana. Sedengkeun satu-satu nu ngariung katara bangun barungaheun pisan nempo Nyi Putri barang tuang marelong jiga nu panasaran. Kitu kaya Nyi Putri Emas Baganan Sari anu aya di hulu dayeuh marga Cina. Malah mati harita oge gawena diriung-riung ku lutung jeung maung dibeberah ku badak jeung peucang dihibur ku manuk-manuk teu weleh rame di sarada dieak-eak ku owa dipirig ku surili dihibur-hibur ku monyet. Mun peuting tara rungsing mun ti beurang tara melang estuning senangah-nangah ning tumaninah taraya basa susah beuki lila beuki ludeung taya kasieun malah mah hate Nyi Putri kalah kabeuki nambahan kuat. Bari dibarengan ku batin nu teteg pinuh ku kapercayaan kana diri pribadi jeung gede harapan. Tuh para mitra, Ratu Emas Baganan Sari dileuweung sakitu betahna. Nah, urang ditransmigrasikeun ka daerah enggal dugi ka teu betah para wargi sadaya. Janten sagarupi ge ngagunakeun akal jeung pikiran. Nya ngadon teu ngagunakeun akal jeung pikiran ngadon sangsara. Buktosna Ratu Emas Baganan Sari mung sakwadar para wargi sadaya di bahanan ku baju waring samping waring di bahanan ku beas campur hoye campur keusik atuh di tempatan ku naon teh saung-saung ngan saukur ku berang-bang kalapa mangga emutkeun nepi ka tiasa loba balad nyatana sasatoan-sasatoan. Tadi dieu Ratu Emas Baganan Sari ngagunakeun akal jeung pikiran jeung beda memang para wargi. Ai jalmi hade mah kitu. Jalmi sumerah diri mah sapertos Ratu Emas Baganan Sari aya we anu nulungan da kitu. Teu ku jalma deui ku sasatoan. Tah kumaha balukarna anu mere naon teh hasud tangtos hiji waktos baris karasa buahna. Baris karasa kumaha pait peuheurna para wargi. Senang teh ayeuna hiji waktos mah baris kabales. Kumaha balesanana? Hantosan ini dongeng ieu kitu. Mangga urang teraskeun. Kocapkeun dina hiji mangsa Ratu Emas Baganan Sari nyalukan ka sobat-sobatna burudul sasatoan daratang monyet pating gurawil dina dahan kai pating galujrag kana lemah pating torolong nyalampeurkeun badak pating rongheap tinu bala peucang pating galacang gagancangan surili teu sirikna ti babaranting Mulu Putri kitu deui lutung jeung oa pating kurunyung manuk-manuk rabeng halali berluhureun ke Putri terus areunteub dina rarambu saung sawareh cimuk-muk dina tonggong badak jeung maung. Dina waktu anu ngan sakedeung pisan sobat-sobat Nyi Putri geus ngariung kumpul. Bagja teman dulur-dulur. Kuring bungah nempo maraneh datang nemonan kuring. Nyumponan panggero kuring nu teu sabaraha tarikna. Tetela ceuli batin maraneh leuwih seukeut batan ceuli lahir. Kieu dulur-dulur. Kuring teh geus boga pirasat yen ka dieu bakal aya nu datang. Tah ku kituna kade sarerea pating kudu waspada. Bisi nu datang teh bari mawa niat jahat. Kuring kacida melangna ka maraneh kabeh. Bisi ku urang manusia dibinasa. Sabab manusia hatena hese diteguh. Aya paribasa. Laut anu sakitu jerona bisa diteleuman, tapi hate manusia mah sok sanajan deet hese diteleumanana. Ciga bager sok aya nu galak. Boro-boro ku sipating para sato najan ku bangsana sorangan ge tegangan nyaya jeung nyiksa. Tah ku kituna kahade kuring pepeling sakali deui masing waspada jeung ati-ati. Saur Ratu Emas Baganan Sari bari rutret ka sobat-sobatna nu ngariung. Atuh puguh sarerea pating colohok maung unggut-unggutan badak calawak tanda ngarti manuk carimuk-muk bari mere tanda yen pada ngarti kitu deui sato-sato sejen masing-masing narima kana pepeling ti Nyi Putri. Tah ayeuna ulah rek ka mana-mana caricing we di dieu baturan kami bisi aya naon-naon. Ngan muga-muga we ulah aya pancabaya. Mau ngagaur sakali tananing ngituhu ka Putri. Badak cowau minangka ngajawab sejasatia. Manuk recet di sarada bari meberkeun jangjangna. Monyet pating jerewet, lutung pating arunggut, peucang ucang-ucangan sarua sejasatia satuhu ka Ratu Emas Baganan Sari. Saterusna, Ratu Emas Baganan Sari pada ngariung ku sato-sato leuweung.
bari jempe taya nu nyuara kabeh pasang ceuli ngadedengekeun nu bakal kajadian. Kabeh geus waspada jeung ati-ati taya gagabah jeung lalabora. Akhirna ku badak jeung kumaung kaambe bau manusa kitu deui ku sato-sato sejen. Manuk-manuk pating kaleper haliber, badak cengkat mau ngajungkung, peucang ngojengkang, monyet ngajengket surili indit lutung kabur, tungtungna kabeh lusles ngiles baralika sanggon-ngona nyarumput teu aya nu wani nemongan. Lansanan sieun ku urang manusia bisi rek ngaharu biru kamaranehanana cul Nyi Putri pada naringalkeun, tapi sok sanajan kitu marehna naringali ti kaangangan. Babakuna bisi aya nu wani-wani ngaharu biru ka Nyi Putri, manehanana pasti manglawankeun kitu meureun ceuk maung teh. Geuning harideng sigana masieun ku manusia nu baris datang ka dieu. Aing ngarti pangna mau undur badak nyingkah lantaran geus ngambeu kana ayana bau manusia nu bakal datang ka ieu tempat. Aing jadi penasaran nah saha nu baris datang teh, paman lengser atawa teteh malangirarang katawangan saukur paningaran. Muga-muga we ulah datang jalma jahat, ulah aya nu ngaruksak satoleuweung, ulah aya nu nganteur ka hayangna bari binasa ka papada makhluk. Kitu saur Ratu Emas Baganan Sari bari rarat-reret nempo ka kenca jeung ka katuhu nganti-nganti nu baris tepi. Tapi can aya nu katempo, dangdaunan tetep aroyag ketebak angin leutik, tatangkalan tetep rajeg dina tempatna, can aya tanda-tanda nu netelakeun yen bakal aya nu datang. Heuleut sawatara waktu rong heap aya nu datang horeng paman lengser nu ngahaja datang ngemanti malan raja manggul piutus ratu. Sejangan teu Ratu Bungsu Karmajaya pikeun dideheuskeun ka Putri Baganan Sari. Atuh meni rumenghap Nyi Putri Baganan Sari anjeunna ngaraos lugina sabab nu datang paman lengser, yakin teu matak salempang teuing harita anu sumping diteuteup ku Nyi Putri bari diupat lebeting manahna. Eueuh geuning paman lengser nu sumping teh, bungah temen hate aing sabab tetela nu datang paman lengser nu geus nyata ka aing teh mikanyaa. Tapi jika duaan teh najeng sahanya kitu saur Nyi Putri dina manahna bari melong kanu datang nu harita masih keneh pada anggang. Beuki lila beuki deukeut sarta beuki yakin yen nu datang teh paman lengser, dituturkeun ku hiji lalaki nganu harita mah ku Ratu Emas Baganan Sari can ka teguh. Teu bisa naksir saha nu sumping, akhirna paman lengser anyog ka payuneun Putri reg ngarandeg kitu deui. Nu aya tukang ngeunana eureun bari ngeluk tungkul teu wani cumarios jeung teu gagabah. Amit Ratu Emas, paman calikeun nuhun, ceuk paman lengser sopanaker sakumaha biasa lamun manehanana nyaeta uluk salam. Lagi teuing paman, mangga calik parantos lawas tilawas name sumping di ka dieu. Magarkeun teh cenah paman bade sering ngalongokan, tapi buktosna geuninganan neme ka dieu deui ayeuna paman teh. Kumaha damang paman? Saur Ratu Emas Baganan Sari bari neteup ka paman lengser. Paroman katara marah mai sarta soros soca cahayaan. Aduh nuhun deui Nyi Mas, paman teh bungah nun ditampi dibagiakeun ku salira teh nun. Hapunten paman teh kumawantun, ieu teh sanes ngaganggu ka kanuju nun ngagoda kanu tapa sun. Daya maksud bade musik-musik kanu calik nun. Cek paman lengser bungaheun bari sasadu ke kitu teh mah. Bisi kadatangan manehanana ngaganggu ka Putri. Nu naros can dijawab gek calik, malah Ratu Bungsu Karmajaya calik kalayan tarapti. Ngeluk tungkul bangun ajri. Sawangsulna paman, kuing ge bungah pisan kasumpingan ku paman sarta teu ngaraos kaganggu. Mangga sing raos linggih, kumaha damang? Aya berkah Nyi Mas, paman teh teriut-teriut acan ayeuna mah. Jag-jag balajag daya kahariwang. Mungguhing awak mah cager paman teh ngan hate rada rudet nun. Lantaran mangih karewas kasieun jeung loba kapaur tur karempan. Tapi keun we da moal matak naon-naon. Paman teh kahibur kuninga salira salamet ge teu kirang sawios-wios. Nuhun Nyi Mas, paman teh bungah ku ayeuna kieu teh nun. Cek paman lengser bari neteup. Manehna nyaan ngerasa bagja lantaran nu dipika melangku manehna, yakin jag-jag waringkas taya tanda-tanda nu tunggara batin. Ya berkah kuring ge paman, cager jeung jag-jag waringkas
tah ayeuna kuring rek tumanya. Sabab kuring teh nyarewas aya ketang atoh aya kasumpingan ku paman. Reuasna dumeh taya iber ti anggalna. Ari atohna asa dilongok ku kolot. Asa aya keneh we harapan hirup teh. Kunaon atuh paman meni lawas teu datang. Pan bareta paman teh janji rek ngalongokan sering ka kuring. Saura Tumas sebaganan sari bangun hayang yakin. Sabab ku paman lengser can dijawab tadi. Paman lengser rumahu sabab bingung ku pijawabeun daru masa teu nyumponan jangjina. Duh Nyi Mas. Hapunten nun 1000 hapunten paman teh. Margi rumaos lepat su. Teu nyaosan janji kabungkur nanging sanes teu emut paman teh. Da eta ge emut siang kalayan wengi tara ieu mau pohokeun ka salira teh nun. Tapi kumaha atuh da paman teh berat mancen gawe. Burang peuting kudu tuhu kana dawuhan ratu, kudu satia kana timbalan raja. Taya deui nu dianti-anti ku paman teh. Janten kajawati parentah nu jadi raja. Tah kitu kaayaan paman teh Nyi Mas. Janten teu tiasa ngalongokan ka salira nun. Sanes teu emut paman teh hapunten we. Jawab paman lengser dari anaker. Da hatena ge kacida rumah sana kana eta kasalahan ari Ratu Bungsu Karmajaya ngan semak ngar. Samada paman lengser tamada ka Nyi Putri. Atuh salaginya Nyi Putri baganan sari nyarita deui. Nya kaharti atuh ari kitu mah paman teu naon-naon. Dihapunten pisan ku kuring. Ngan sabalikna kuring menta dihampura paman. Sami-sami Nyi Mas. Urang silih hapunten we nun, ceuk paman lengser. Nuhun paman. Tah ayeuna nu salajengna kuring teh panasaran. Hayang nyaho kana tujuan jeung permaksudan paman. Nah sumping tadi tak aya nu dimaksad. Hartosna mah atawangan sakadar kaleresan. Nah kumaha wartosna ari di nagara. Ari lanceuk kuring geus aya bejana atawa acan. Nyi Putri naros deui. Leres pisan Nyi Mas paman teh pangna dongkap ka ieu patempatan teh. Lain lantung tamih laku. Lain lentang tanpa sejak. Tapi aya nu dimaksud teu aya sanes. Paman teh manggul pi utus ratu ngemanti malan jadi raja. Mawa carek tina kagungan negara nun janten sanes mung saukur kaleresan paman teh. Tapi ngahaja pisan atuh salajengna kaya negara nuju aman sareng tentrem taya bancang pakehu. Estu matak betah matak waas. Salajengna deui perkawis tuang raka. Teu aya beja, teu aya carita, lebeng nun teu aya naon-naon pisan. Tah kitu Nyi Mas. Mugi sing agung manah we nun ku paman teh dinuakeun pisan. Jawab lengser meni capetang manehna teu ngabejakeun kaayaan urang nagara. Anu keur parusing ku urusan Nyi Putri Malangirarang nu bedang tur bangkelang. Kitu. Nuhun atuh paman. Kuring ngarti jeung jadi nyaho kana kaayaan di ditu. Tah ayeuna nu salajengna nah kumaha maksud paman? Yoh Nyi Mas. Junjunan paman. Paman teh neda amit ka Nyi Putri mugi ulah janten rengat mana benu kalbu. Margi paman teh teu pisan-pisan bade musik-musik kanu calik ngobah-ngobah kanu tapa. Ari margina paman teh nuju manggul pi utus ratu ngeman timbalan raja bade nguningakeun hiji maksad salira nuju prihatin kitu tah. Nya terus kumaha atuh paman teu nanaon sakitu masok ke caritakeun teu kudu bolak-balik wae da kuring geus ngarti. Sumu paman teh diutus ku nu geulis Ratu Emas Malangirarang dipiwarang ngajajabkeun Raja Begang Ratu Kuru nu ayeuna aya tukangeun paman. Tak kitu maksad anu utami Nyi Mas. Mugi janten uninga we sud. Cek paman lengser bari nunjuk ku jempolna ka Ratu Bungsu Karmajaya nu ditunjuk tetep ngeluk tungkul bangun ajrih teu wani kitunga. Oh kitunya paman. Kaharti atuh ari kitu carana mah. Tapi nah kumaha salajengna? Saha ieu teh jenenganana? Kunaon pangna dibawa ka kuring? Ulah kapalang paman sok terangkeun sakalian ameh kuring ngarti. Saur Ratu Emas sebaganan sari.
Bangun panasaran socana melong ka ratu bungsu anu ngeluk tungkul teu wantu nemongkeun rarai kawas anu isin. Kieu Nyi Mas, ari pangna paman dongkap ka ieu patempatan ngabantun ratu kuru Raja Bagang teh nun. Nu ngahaja dijajabkeun mejeuna kanggo pisalakieun salira kitu tah. Kitu saur Putri Malangi Rarang teh. Da Ratu Mas mah begang kadah kanu begang deui. Salira mah gering kadah kanu gering deui. Nu goreng patut kudu kanu goreng patut, tah kitu saurnya. Nyi Mas, nu mawi ieu jalmi teh dijajabkeun ka dieu saja dihaturkeun ka salira. Mangga we nyangakeun Nyi Mas kanggo pisalakieun. Tah kitu maksud paman teh mugia katampi we nun. Cek paman lengser bari ngararet ka Ratu Bungsu Karmajaya. Nu harita rumenghap can baka sasauran. Jempe bae bari ngabandungan nu gunem catur. Paman syukur teuing mun kitu mah. Katada katarimakeun moal arek ditampik atawa disieu-sieu da kuring mah rumasa batan sakieu. Ngan kuring panasaran keneh saha jenenganna teh paman. Oh, sumo hilap paman teh. Dupi jenenganna teh Ratu Bungsu Karmajaya nun. Ratu Bungsu Karmajaya. Nuhun paman kuring bungah liwat saking. Keun bae goreng jeung gerang atawa gering oge. Sabab ari socana mah herang kawas-kawas papautan ratu kupulasan raja. Ditarimakeun beurang jeung peuting. Moal dilalaborakeun, moal dimomorekeun. Nuhun paman. Saur Ratu Mas Baganan Sari bari marahmai. Nyaritana para mitra sadaya. Bungah kabina-bina. Sok sanajan sorana ngeleter tanah bunga. Socana beki hurung cahayaan anakeun nu bungah mana. Ih nuhun Nyi Mas. Paman ge ngiring bingah nun. Ari kitu mah margi tegaplah pagawean pun paman teh. Da ku salira ditarimakeun pisan. Mangga ieu mah nyangakeun ageung alitna, nyangakeun badag lembutna lahir sareng batina. Ceuk paribasa ti huluhur sausap rambut ti anap saibas dampat. Atuh getihna satetes ambekanana sadami, paman mah nyangakeun kitu tah. Paman geus leupas tina tanggung jawab, geus ngajalankeun timbalan Raja Marga Cina nun. Cek paman lengser bari marahmai bunga. Ditampi pisan paman. Bener pisan kitu. Ayeuna mah geus jadi milik kuring sarta geus lain cekelan paman. Bejakeun ka Teteh Malangi Rarang nuhun kitu. Katada katarimakeun. Najan goreng patutkeun bae sabab kuring di rumah sagoreng. Najan hideung leteng jiga lutung ge untung sabab meunang enteng. Jeung deui najan kucel jeung raruilin ge socana mah herang mencrang nanakeun nu bersih ati. Tah kitu paman. Saur Nyi Putri Baganan Sari bari neuteup ka paman lengser nu unggut-unggutan. Nuhun Nyi Mas, paman ge ngiring bagya nun. Paman ge moal melang sumoreang, moal melang ngantunkeun nuju tenggara. Mangga sing runtut raut sauyunan, sing layet sabeungkeutan. Ulah rek pakia-kia kudu silih asih jeung silih belaan. Ulah pagirang-girang tampian pahilil-hilirnya mani. Pokona mah ayeuna mah paman mah sejak amit nun. Ceuk paman lengser bari manggut. Manehna boga rasa yen tugasna geus beres ngan karimulang bae ka nagara Marga Cina. Nya mangga atuh paman kuring ngidinan pisan. Ngan wayahna sabab kuring mah teu bisa ngaku kasemah da puguh kaayaan batan sakieu. Sawios Nyi Mas. Sakieu ge paman mangala sabungah nun. Pokona mah asal salamet baluya. Ulah pinangi jeung pancabaya keun, ulah seur emutan. Da ku paman ge kahartos. Permios atuh Nyi Mas. Paman lengser geus hayang buru-buru balik lantaran sieung buritieun di jalan. Da puguh kaayaan di leuweung sakitu hieumna sato-sato garalak. Matak pikasieun. Mangga paman masing salamet di perjalanan. Waler Nyi Baganan Sari bari mangut. Atujung paman lengser nangtung red ka Ratu Bungsu Karmajaya nu masih kene ngajemprak sila manerekep. Raden, ayeuna mah geus beres sagala rupina nun, prak sing betah di dieu. Pibojoeun parantos aya kalan parantos ditampi ka lain kabingahan nun ku paman diduakeun. Sing mulus banglus, sing pinangi sareng sugi, sing tepang sareng kabagyaan, permios atuh Raden. Hatur nuhun paman, wilujeng angkat. Ngan ukur sakitu waleran Ratu Bungsu Karmajaya bari ngareret sakedeung ka paman lengser terus nguluk-ngeluk tungkul deui. Mangga, regreg ngantunkeun ge ari kitu mah. Mangga atuh permios nun. Kalayan teu loba dicatur harita keneh paman lengser ngaleos init.
ningalkeun Ratu Bungsu Karmajaya jeung Ratu Emas Baganan Sari. Mulaya didinya dijajabkeun ku paneuteub ciga nu lewang jeung nineung, dikantun ku paman lengser teh karasa asa keung jeung tiiseun. Asa simpe meuni jempling, tapi akhirna ngarasa biasa deui, duanana ngarasa lugina mana. Tunda heula para mitra sadaya. Nu aya di hulu dayeuh marga Cina, urang papai hiji-hiji. Kocapkeun paman lengser angkat meningung ku kawas nu sieun ku kerud. Gancang kawas nu diudag badak lantaran hayang buru-buru nepi ka lemur, hayang gancang nepi ka nagara marga Cina. Paman lengser ngarasa lugina hatena lantaran timbalan raja geus dijalankeun kalayan lancar. Sarta teu aya halangan, teu aya harungan. Jeung deui geus jadi kabunga sarerea. Ratu Bungsu Karmajaya bunga bisa tepung jeung Ratu Emas Baganan Sari. Kitu deui sawangsulna para mitra. Atuh paman lengser teh eleh bunga lantaran geus copong pipikiranana, teu melang teuing ka Ratu Emas Baganan Sari nu aya di hulu dayeuh. Ari di anteuran pibatureun mah geus tangtu bakal aya nu ngabantu kana katunggaraanana. Aya nu milu bingung maturan susah, nyatana bisa silih pihapekeun diri jeung Ratu Bungsu Karmajaya. Bag aing lah lunas hutang ye. Mun kieu carana mah keun sina tepung antara ratu jeung putri nu sajati. Sina ngahiji jalma suci anu prihatin, suci dina hati teu boga niat jahat jeung hate hasud, lantaran tekadna bersih jeung sabar tawakal. Muga-muga we maranehana teh tinemu bagja. Cek paman lengser ngomong sorangan, leungeun teureun-eureun kupat kapit kawas anu keur ngepukan reungit. Beuki lila beuki deukeut ka nagara, leumpang beuki laun. Lantaran karasa capek jeung cangkeul amekan meuni ngahegak kesang nyorolok maseuhan awak, baha meuni calawak kawas buaya naheunan laleur. Waduh. Walah capek meuni asa diudag badak aingnya. Tapi kajun dah hate karasa tengtem teu beura teuing bang balu hate di ayeuna mah yeuh. Gantes paman lengser bari ngalenghoy leumpang lalaunan muru ka karaton. Teu lila antarana paman lengser geus tepi ka karaton, mung hanya kal waktosna kabujeng seep.